aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal pae wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah nu ka Allah hungkul aranjeun kabeh bakal digiring bakal dikumpulkeun umat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad berbagai golongan jeung darajat nu jadi presiden, nu jadi raja, nu jadi menteri, jadi gubernur, nu jadi bupati, nu jadi camat, jadi lurah, nu jadi RT, jadi kiai, nu jadi wali, anu jadi nabi, nu jadi rasul, nu teh jadi nanaon pedagang dan lain sebagainya bakal digiringkeun kabeh menuju Allah Subhanahu wa taala. Eueuh nu kasingsal teu bisa aya nu kasingsal eueuh hiji-hiji acan nu bakal henteu milu dina penggiringan eta dina perkumpulan eta kabeh dikumpulkeun dipenta pertanggungjawaban masing-masing tanya sabaraha umur mata digunakeun naon celi digunakeun naon sumut digunakeun naon harta digunakeun naon ilmu digunakeun ka mana dan lain sebagainya di BAP mun urang salamat sorga teh salamat ngagejebuk iyalah wattaqullah kudu sieun maraneh ka Allah ieu mah khususna tentang sayd tentang buburon bagi nu halal maupun bagi anu keur ihram sing sieun melalui aturan Allah sebab urang bakal dikumpulkeun bakal digiringkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun ahli batin mah bisa ngamanaan kieu ye uhilla lakum dihalalkeun ka aranjeun kabeh saydul bahri buburon lautan nu aya di laut teh eta adalah mutiara ngan nu dimaksud mutiara di dieu mah adalah makrifat berarti urang neangan ilmu makrifat ge teh naon carana kudu ka laut aya di laut berarti urang teh kudu silulup ari silulup urang teh kudu bisa atuh berarti ngojaina jeung kudu nyaho lebahna di mana aya mutiara di luhurna kudu make parahu heula sanggeus make parahu urang silem ka jero di mana lebah anu aya mutiaraan na ieulah ilmu makrifat eta kurang bisa diteleuman sok teangan ilmu makrifat wa rasuli supaya urang mantap jasa ka Gusti Allah seakan-akan urang bisa neuleuh mun teu bisa neuleuh urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah lantaran ieu ge kabeh moal kaluar tina kudrat jeung iradat Allah dedeleran urang teh supaya ka Allah bae dedengean urang supaya ka Allah bae napas urang supaya ka Allah bae bicara urang supaya ka Allah bae per detikna teh ieu adalah ka Allah na ieulah ngaranna ilmu makrifat uhillalakum saydul bahar halal teangan coba ge ilmu makrifat wa ta'amuhu halal kadaharan bar iya nih ieu termasuk kana ilmu syariat berarti kudu ditempuh heula ta'amu lantaran kadieuna jang mata'an lakum walisayyarah jang kesenangan diri sorangan ibadah ka Gusti Allah jang lelempangan menuju akhirat lantaran lelempangan teh aya dua rupa aya lelempangan di dunia aya lelempangan akhirat
aya jelema aya jasad nama di dunia keneh tapi geus berperasaan di akhirat bae matana di akhiratkeun ceulina di akhiratkeun lempang geus asa di akhirat bae gitulah ahli marifah ieulah to'amu teangan heula ku urang atuh ayeuna kadaharan-kadaharanana naon ieulah ilmu muamalah ilmu ubudiyah ilmu muamalah wuduna nu rapih teangan syarat jeung rukunna salatna nu rapih syarat jeung rukunna hajina nu rapih syarat jeung rukunna kitu keneh zakatna kitu keneh puasana kemudian kabelah dituna ialah jang besi diperlukeun ku diri oge ku batur muamalahna bab jual belina kudu nyaho syarat-syaratna bab gade menggadena kudu nyaho bab titip menitipna kudu nyaho kabelah ditulah munakaha urusan pertikahanana kudu nyaho datang ka urusan pertolakanana peridahanana pernapakahanana kudu nyaho nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempulah saidul bahar ilmu ma'rifatullah wa rasul carana kudu kumaha wa hurrima alaikum saidul bar diharamkeun karanjeun kabeh saidul bari carana adalah haramkeun buburon daratan naon buburon daratan teh ieu adalah alamul mahsus alamul jismi jadi dua alam teh aya alam ruhani ieu adalah saidul bahar aya alamul jismi saidul bari haramkeun saidul bari nu mahsus ya we ulah aya kesenangan di diri mun masih kene mata senang neuleuh nu indah-indah mun masih kene inceuli senang ngadenge suara nu merdu mun masih kene urang dahar nu ngeunah eta adalah alam mahsus eta moal ka jadi wali kos kitu mah berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang mah atuh kudu kumaha mulai ku hari urang tanggal 1 haji puasa ira tanggal 1 hajina Jumat geus nyarao kabeh aju paruasa kabehan letik mangajal tanggal 1 poe Jumat hiji mana Kemis malam Jumat aya 7 darajat tuturkeun gara-gara ilmu falak bakal istimewa nuturkeun falak sebab ru'yat tanpa falak moal bisa ngaru'yat tak akur jeung falak moal beres malakna nu bener ulah 3 darjah di jam sadarjah satengah batur ge ngaritung namun nuturkeun ahli falak di Ramadan datang ka Syawal datang ka haji pas kabeh anu kamari teh nuturkeun ilmu falak nuturkeun ru'yat buah bener buah henteu mudah-mudahan bener tapi wallahu a'lam nu puasa Rebo kuarina kuduna nyana nanggalkeun Sabtu lamun nyana nanggalkeun Sabtu lebaranna kudu poe Senin sedangkeun malam Jumat geus 7 darjah malam Jumat geus 7 darjah dunia ahli falak astronomi kelas dunia ngitung bulan mun malam Jumat tanggal 1 pagi teh endek wukuf di padang Arfah nu mantak dunia kelasna bakalna jatuhna ieu teh itu akbar apa henteu padahal haji mah akbar kabeh ge ngan istilahna bae mun wukuf dina poe Jumat akur jeung wukuf Kangjeng Nabi baheula Kangjeng Nabi baheula wukuf teh poe Jumat ya iyalah disebutna haji akbar dihitung ulama teh tanggal 1 na poe naon ieu supaya pas nak engke akbar apa henteu gitu dihitung di kotret 2 kali 2 4 berarti lamun 3 bulan teu diasupan cokot dihitung Masya Allah kudu dihitung urang deg kumaha di Indonesia kumaha di Mekah aya penghitunganna sarua
jeung di Turki tafawutna urang jeung Turki sabaraha, urang jeung Mekah tafawutna sabaraha. Iyalah permasalahanna. Lantak akbar atau tahun ieu. Lantaran urang bae di wetan 7 darjah atau komo di ditu. Komo di Mekah. Sebab ai bulan mah kapan ayana di barat. Matan panon poe mah ayana di timur. Cacakan di barat bae di dieu malam Jumat geus 7 darjat atau komo di ditu. Kitu perhitunganna. Mendak lamun urang ngadenge di ditu aya nu lebaran, urang teu kudu ru'yat, teu kudu ngitung urang belah barat mah wajib bae. Di ditu bae geus atuh komo di urang. Patokanana kos kitu teh cak pikih eta cak pikih, kecuali di Mekah geus barokah heula di urang mah ulah waka heulana. Ulah waka Malaysia geus buka urang ulah waka sebab itu mah barat kulon. Ulah waka heulana. Tapi lamun di ditu enggeus atuh di dieu mah komo. Lantaran bulan kan ti ditu. Ayana teh di barat mungkin geus di urang pancan. Tapi lamun geus urang timur bae geus aya nu buka, atuh urang mah pan geus kaliwata. Urang geus kaliwata geus kudu buka jasa. Mangkaning kamari lebaran teh di NTB geus rupiah. NTB teh belah manaeun Tangerang. NTB geus aya nu buka di ditu atuh urang geus teu kudu rupiah teu kudu palak. Cek ahli pikih. Nek dilupakeun ka mana ayo sia? Ayo, nek dilupakeun mana? Ngomong sia. Ayo keur carita. Isukana orang wari ngolah loba omong, nurbo nu salasa. Mudah-mudahan menang ridho Allah. Anu milih Wahidin menang mudah-mudahan ridho Allah. Nu milih Atut mudah-mudahan menyarido deui bae sakitu salahna. Cukup jangka neraka dengan 10.000 saja. Nah, kan ieu beungeut-beungeut aya oge. Aduh cenah kiai nu menangna Atut. Sebab perhitunganana lobaan Atut. Tenang. Jadi supaya bunga heula, supaya nyeun petasan nyeun petasan heula kena kadengieun, kena bubungahan, sakedeung deui lurah diseret. Ji, yang gitu. Sebab jana geus jebar-jebarkeun duit. Camat diseret. Ku pamajikanna sia mah sok aju salah bae. Aduh. Tetep bae teu bisa dengan begitu saja sebab urang kuari menghadapi pilpres. Mulai dek diperbaiki. Lantaran ieu bakalna pilpres ketat. Mulai ti ayeuna bakalna endeu ketat-ketatan. Sebab lalaki mah resep kanu ketat-ketat. Teu meunang sambarangan. Sebab ieu mah bakalna mengarah lamun teu diperbaiki geus aya anu endek revolusi. Nu kukula dicaritakeun teh. Jadi mahasiswa di berbagai universitas kuari geus menyatu kemudian geus mendatangi. Lamun ieu teu ditegaskeun hukum ala kadar baheula ala kadar kadanan tegas jasa mah ulah amburadul jasa ieu geus aya bakal gerakan-gerakan mengarah kana peperangan hendak nu boga besi sing lempeng. Aduh. Lantaran ieu bahaya ka hareup namun kieu bae.
Yes, mulai diperbaiki. Sanajan kukumaha tetap mulai diangkat ke permukaan lain kasus ieu bae berbagai kasus-kasus. Sebab geus aya penekanan-penekanan ka hareup bahaya. Berarti kan ieu aya sutradara. Aya sutradara ieu, di balik ieu aya saha sutradara. Sebab syuting geus siap teh. Bintang geus siap, urang teu nyaho sutradara. Nah, jadi ulah kaget lamun kuari perhitungan tetap atut nu menang, cuman permasalahan tetap diangkat nu jadi gubernur nama tetap. Ayo geus teu kuat tuh. Hiji geus sakitu bae teh ngomong heulana. Ulah panjang-panjang. Nomor kedua puasa ya puasa. Tanggal hijina haji. Kemudian berarti tanggal hiji hajina Jumat, Sabtu Minggu kuari tanggal berapa? 3. Berarti orang puasa ke seberapa poe? Urang mana ya? Berarti ayeuna Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu, Tarwiyah, Arfah. Eta lah haru intina. Man soma saha jelema nu puasa yaumut tarwiyah dina poe tarwiyah ieu mah yutomala yu'lam minal ajri bakal dibere ganjaran teu kudu nyaho ku gede-gedena ku gede-gedena ganjaran nu nyaho teh mah kagedeanan nu penting mah maneh mah geus puasa bae geus surga bae geus teu kudu dibere nyaho gedena ganjaran masyaallah geus urang mulai nu bisa di tanggal kamari tanggal hiji terus anu geus tinggaleun kakarak nyaho kuari atuh isuk mulai dah terus datang ka tanggal 9 8 ngaranna tarwiyah 9 ngaranna arfah soma yauma arfah sajelema nu puasa di poean arfah kana kafaratan eta puasa ngajadikeun kafarat di sanatil madiyah sana taun nu enggeus jeung taun nu bakal. Jadi 2 tahun nu enggeus jeung nu encan ieu dikakaparatan ku puasa sapoe doang. Masyaallah. Tama lamun datang ka teu puasa tama pohara jasa. Kangjeng Nabi geus meromosikeun sakitu luar biasana. Cak Kangjeng Nabi saha jalema nu puasa poe Arfah eta sataun nu geus kaliwat, sataun nu bakal diampura kabeh dosa-dosa laletikna. Kandenge ku cilik urang teu puasa. Tol. Bolon tambah jelema, masyaallah. Jadi berarti lamun arpahna mun lebaranna poe Minggu, arpahna poe naon? Sabtu. Geus Jumat, Sabtu tarwiyah arpah. Teu geus ulah ka mamana. Di jero kamar. Geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh peureum. Daripada bentar dalam TV dalam pemandangan-pemandangan anu lain ka Gusti Allah neta maningan di jero kamar aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar sampai selesai eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal pae
hate teh moal paeh lamun hate teu paeh teh hirup masyaallah lamun hirup boro-boro hate nu dihandap hirup mantep tapi lamun geus paeh nu handap boro-boro hate eta na bae atuh pamajikan bungeut puyang aing cenah cek pamajikan kunaon teh hirup-hirup komo lamun hate manu hirup masyaallah mun hate hirup teh boga harta disodakohkeun hate hirup ngaranna boga ilmu disodakohkeun hate hirup ngaranna ka pamajikan bageur hatena hirup ka anak bageur hate hirup ka burik bageur ka tetangga bageur nah hate hirup ngaranna karangda bageur hirup berarti tak kitu eta hiji kemudian atuh ayeuna mah beurangna di samping lebaran na ieu urang ngalaksanakeun kurban geus cenah kiai kurban mah terus bae boga mah ayo 2 3 4 5 masalah lamun urang ngalaksanakeun kurban man qarba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban bi awali qatratin begitu dipencit awal tetesan tak kotorak fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah gufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluarga ge dihampura mamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapana ge dihampura deui bae ya Allah ya Rabbi begitu netes set geus dihampura dosana dosa pamajikan dosa anak dosa indung bapana masyaallah ku gede-gedena ganjaran korban mendek hayu nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho umur teu nyaho buah dikorbanan buah henteu ke ku anak urang mumpung kuari bae keur boga cenah kiai naon eta korban teh sapi sabaraha urang kan sapi 7 kumaha kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah ieu sapi ku sorangan bae cenah kiai abdi ditunang buagah kula ieu naik sorangan bae eueuh masalah boro-boro sapi hiji 5 dek nu ku sorangan bae masalah ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7 kitu maksudna besi we tujuaneun teu meunang ku sorangan lain teu meunang ku sorangan pan urang lamun embe ge 7 ieu masa nu kula ieu masa nu kula ieu nu kula kabeh wih mamang sakaligus 7 wah teu masalah besi dijadikeun masalah di leueur eueuh masalah tilok kaya pun nggak masalah kan pas gitu. Iki sapi sorangan cenah kula mah hiji teu masalah. Ah ndek ketujuhan we mangga. Mbe hiji sorangan mbe mah. Teu mumpung urang aya kesempatan umur diberi keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban bikeun tah lembur ka fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyileuk-nyileuk deui bigan nu hebat bata bigan atawa aya penampungan dinya sok dibagi-bagi engke ku masyarakat ku panitia tah geus ngaran kerentena ge sabareu masalah ngan eta mah keur carita Abdul na cek pikih Allah mah geus apaleun padahal ngan cek pikih eta kos kitu nah itulah ari ieu sapopoe wiridana naon nu paling istimewa sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji mah la ilaha illallah Allahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta nu paling hebat bisa tah mah kabehan Kanjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah ya Gusti Allah naon nu pang bagus-bagusna wiridan sa Gusti Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
tama Jabiri dan biasa. Cak Kangjeng Nabi Musa, boro-boro urang Kangjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti. Teu wiridan biasa. Wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji, mun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan saja. Langit bumi jeung eusina timbang. Tek kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta. Di bulan haji mah kos kitu tah. Dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji timbang nu hiji dikatuhu dunia eusina di belah kenca bakal beratan eta. Masyaallah mata cek ulah ulah loba-loba beusi ngambai hiji bae. Itu maksudnya mah lain gitu kayak gitu deh hatina cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat gede jasa ganjarana maca nu loba lain cara nu tadi sia deh yo sia tabatan masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kudu engke ngambai nu ieu ka dieu tama kos jelema nyaritakeun salat di Mekah teh salat di Mekah mah topan 100.000 luar biasa sarangkat 100.000 geus urang asal balik ke Mekah geus teu kudu loba jasa ke loba ting salat deui blaon lain kitu atuh ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu